Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepung dangu deui sareng sim kuring Mang Aduy muhun. Urang ngadongeng deui. Dongeng anyar nu dipasihan judul Si Utai. Mangga kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos ulang mimitian wae si Utai bagian kahiji teh. Sok yuk. Panun poe geus bijil ti belah wetan di baturanku sasadaan sora manuk atuh isuk eta teh ku hiji lalaki mah dipakekeun erek init ka walungan. Ai eta hiji lalaki teh masih keneh ngora lah, lamun disebut mah masih umurna teh masih belasan. Om dangu sadayana eta hiji lalaki teh karesepna nguseup jeung nguseup. Atuh tiap poe teh maena mah telat nguseup deui kaum dangu sadayana muhun kos nu ngadongeng nanya. Kaum dangu sadayana eta teh si lalaki eta teh nu katelah si Utai. Keun ciri maena teh nu maksudna mah erek init ka walungan di tengah jalan bapanggih jeung Abah Encon. Tai, kemana tai? Mah, urang erek ka ieu, erek ka walungan euy. Kawalungan jeung saha maneh? Hah, sorangan we. Oh atuh jig aya kitu mah. Heulah. Nya, doakeun nya, Pak. Kurang doakeun jig. Itu atuh si Utai teh terus indit kawalungan Abah Encon ngomongna jero hatena teh. Eta celudak nguseup we karesep teh. Hek atuh ganti naon gitu lah katang kejen teuing katang geus kitu Ancon teh bari ini teh bae tari si Utai mah geus nyampe ka walungan teh mana teh langsung ningalin nyangan tempat anu merenah nu kira-kira loba laukna teh teu sila maena teh ngeupanan usupna ku cacing. Maklum dah kaum dangu sadayana untuk zaman ayeuna nya zaman kapungkur makan caritana ieu cerita si Utai teh zaman kapungkurnya. Ari kapungkur mah teu aya naon ayeuna teh cacing sareng cacing nya anu aya di lah pokona mah anu aya di sigigireun di kampungnya. Geus kitu teh papanggih jeung Ki Ading. Teuy, lobaan laukna. Wah, emang Mang melakan? Sia mah ku aing teh ditanya teh geus meunang can laukna. Atuh teu meunang kusaha, Mang? Maksud aing mah maneh teh geus meunang teu laukna. Ari Mang mah marodel, Mang melu melakan. Sia mah aing lain kitu. Maneh teh nguseup geus meunang can. Temenang kusaha cek urang gen si Mang malieur euy. Maneh ngomong teh kitu ku aing tanya bener teh kakolot teh. Utai sia mah dijengkelkeun tapi kumaha nya kalakuan teh. Abah sorangan. Kang Iding di mana tuh Kang Iding teh? Erek ka ditu we rek ka hareup. Nah hanteu mundur geuningan.
Entah yang mundur, aksi mundur nak mana weh serangannya. Kang Iding menik itu. Upanak kunaon mana yang usap teh upanak kunaon? Biasa memang. Iya upan pembohong. Naon upan pembohong teh? Atau tinggal we kumang. Iya upan naon? Eta mah cacing sawah. Salah mang, lain cacing sawah ya mah. Iya mah cacing pembohong. Nah Maksudna gitu maneh. ya mang nyaho tuh cacing jarum. Nyaho tuh. Nyaho Kos kumaha bentukna? Kos jarum. tah hari ieu mah cacing naon cing mang? Cacing sawah. Nah tuh bentukna teh kos ke sawah. Nya Berat. berarti teh cacing tukang bohongnya kos maneh. Hihi. Si mang mah geus lama ka ditu mang. Bisi resep ke nguseup mah. Kali urang nguseup mah da com geriwil mah. Nah, maneh bisa gitu. Hebat. Aduh, maneh gitu mah. Si mang mah hebat atuh. Da urang mah ngusupna ge di balong umang. Ya ku aing mah nyaon ngusup di balong urang. Wah, ku aing mah sia dipotongkeun eta jijirna. Nah, ada mau mungkin. Emang mau mungkin kumaha gitu? Ari mang buka balong tuh. Henteu. Nya mang kan teu mungkin da mang nagen teu buka balong. Atuh begitu mah mangin moal ngambek atuh ari kitu mah moal motong ke jijir maneh. Gitu kaum dangu sadayana obrolan si Utai jeung Kang Iding. Hei, lamun maneh lewat muter ka ditu ka sawah. Urang ka belah dieu, maneh ka belah ditu. Tah. Urang jeung maneh engke pasang gerokna sebelah mana? Wah, eta mah deket sawahna Abah Muad. Maneh pasang gerokna di mana? Maneh jeung urang. Itu Maksud teh Abah jeung urang pasang rok. Lain kitu, ya tai. Maneh di belah ditu kulon, urang di belah kidul. Urang teh lempang dua-duana bareng. Tah, pasang rokna di mana, tai? Atuh, pasti pasang rokna tempat Kipuad. Salah, tai. Pasang rok mah di mana-mana kena cangking. Ku belekuk aing bener siapa teh pinter maneh mah euy. Berarti bah maneh resep ka lucunya bah. Eta hondu kunaon tinggal sakitu. Itu saha? Eta hondu Abah. Ieu kurang yang sekolah teh meureun, tai. Lain ke sekolot bah. Kurang eta teh bah. Kurang naon? Umurna kurang sakedeung deui. Duh, tai, tingalikeun maneh mah nguseup tapi diajak ngobrol kok urang daek wae atuh ngusupna gen meunang gen moal. Nya. Belegu atuh kitu mah urang teh. Kariknya ada tai maneh teh beleguk. Ulah ngomong gitu bah. Kieu gen urang mah pinter. Nah masalah nguseup mah bah. Tanyakeun we Utai suruh tai gitu. Sok lauk naon gen pasti menang ku Utai. Gitu kaum dangu si Utai ngobrol jeung Mang Iding teh atuh teu siri lah. Mang Iding teh indit ka sawah. Hari si Utai langsung ngomong heula ka Mang Iding. Ada ke mana tuh?
Ada ke sawah tuh. Maturan maneh dia mah, mal bener lah. Urang gawe di sawah macul mal beres-beres atuh. Wah, Mang, nyok itu mah orang dibantuan Mang maculna. Ih, sok atuh ka dieu, mantuan mayu tuturkeun urang. Mang, cing panglat heula. Isukan orang mantuannya. Cik erang teh mana erek mantuan ayeuna. Geus atuh tai, urang ditila-tilanya. Mang, ampuranya orang loba banyol heuy. Mangin minta diampurannya. Banyol kau tai. Damang mah resep banyol jadi awet ngorak kieu we mang teh. Hah? Mang awet ngora. Heula, memang atoh mang ngora keneh. Cik atuh. Ari geus kitu mah Mang Iding teh init ka sawah ari si Utai nuluykeun deui ngusupna. Nah, euy. Poe nama lauk teh aya anu nyangut-nyutan acan nya. Tokos biasa-biasa na. Aya naon ya? Gara-gara pangijeng Mang Iding meureun ke cara namanya. Jadi apes euy ka Utai teh. Rek ieu mah urang ek nuturkeun Mang Iding we lah. Mantuan manehna karunya euy geus kolot. Kitu-kitu gen masih kene uwa eta teh. Ari usupna kumaha ieu nya? Geus we kurang di ieukeun ye. Tah ditancapkeun sia lauk dahar tah, tapi ulah kaburnya. Ulah dibawa ye usupna. Tah upana masih maneh lapar kene ye. Naik ka luhur, tapi naik sorangannya tah cacingna tah loba kene. Urang ditinggalkeun heula ye. Urang rek ka Mang Iding heula lah. Sugan we di tempat aya kadahara naon. Gitu kamu dengar sadayana si Utai teh ngomong sorangan. Aya kitu nanya eta si Utai teh mainnya musup ditinggalkeun kitu. Tuh mun dia mah bisa ka bawa ku lauk namunnya ciceurna teh walaupun ditajepkeun gen. Ana tan lucu-lucuna teh laukna teh titah naik ka luhur atuh kumahanya. Utai. Yuk lajengkeun deui ka umurna sadayana. Geus kitu teh si Utai teh langsung nyamperkeun ka Kang Iding. Mang, mana yo? Urek bantuan heula. Paculna kengenan hiji. Ya hiji datang nyawa mana erek bantuan ka urang atuh kitu mah. Geus sesok ya di dieu tah aya arit panga nyacar-nyacarkeun galengan atuh. Oke, lamun geus anggeus lumayan lah. Ku urang diburuhan meureun jang beli bako mah tai. Wah, Mang. Urang mah teu ngarepeun diburuhan euy. Urang mah mantuan we lah. Da di mah urang mah Mang nyaho sorangan. Urang mah geus teu boga indung, geus teu boga bapa. Hirup teh sorangan wae geunan Mang. Kitu-kitu gen kan Mamang teh masih kene Utai. Geus atuh tai, ulah ngomong ka dinya, mane mamun geus ngomong kieu teh. Sok ieu teh ngan sedih wae katinggal teh beungeutna. Atuh kamu sadayana ningali kitu teh. Kang Iding teh nyamperkeun si Utai ka sisi. Geus tai, ulah mikir ka dinya wae tai. Da maneh teh kieu gen masih aya uwa. Da maneh mah geunean joledar kan jadi uwa teh. Walau imah teu pati jauh gen. Mari mah tara ulin-ulin pisan ka imah teh.
Mang, mang, amun geus mikir kadinya mang, sok sedih mang. Kunaon hirup urang teh mang kieu teuing mang. Geus utai, ulah ceurik atuh. Geus we nama kieu nya tai. Maneh geuslah cicing we jeung buahnya. Di imah dawa gen hirup sorangan tai. Sejak pamajikan mang geus maot setahun ka tukang kamari. Mangen sorangan wae sarua mangen teu boga budak tai. Mun maneh daek mang geus we lah jeung mang wae nya. Daripada di imah sorangan mending keneh jeung mang we. Mang, urang mau geus mikir kadinya. Kumaha kieu nya mang, hirup urang teh sedih kieu teuing tokos batur mang. Geus tai, geus tai, ulah ceurik wae tai. Kieu teuing mang, cing mang atuh rokona keluarkeun mang. Hayang udud urang teh. Sia, keur sedih gen singit kena ududna teh. Ya atuh. Istilah kita ngomong misalnya kerehel atau wana si utai teh ngaluarkeun bakona. Ada segitu ningali bako si utai dina cirikna teh. Jadi ngadejak eureun langsung arongkong kana bakona bari langsung ngalinting. Maneh mah hebat tai. Ieu teh ting serius ting kumaha tapi tetep mang bisa maca kana perot hate maneh. Maneh teh asli tadi sedih. Tapi maneh mah bisaan kitu geuningan tai. Bisa cepetkeun. Mang, orang lamun kitu mah sok sedih mang. Tapi lah geus we mang, tapi urang rek nanya ka mang. Mang bener erek ngajak urang ka imah mang. Tai, mang teu bohong. Aing ke malah geus we nya. Urang milu we katen mang imah mang ya. Atuh ari duaan ame hayang nu kutak kituna mun misalna urang keur mang hareeng raya utai mah. Bisa utai nu ngayeuna teh. Atuh utai bisina keur gering. Atuh aya emang meureun. Hah? Tapi lamun dua-duana gering kumaha mang? Joprak we teh dua-duana. Si mang wae. Gitu kaum dangu sadayana obrolan si utai jeung mang iding teh. Atuh tekung selila manehna teh garawe deui ari si utai. Tumben-tumbenan nurut mantuan ka nu jadi uan. Euleuh kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah di lain waktu dilajengkeun deui. Simkuring Mang Adoy nganuhunkeun ka sadayana nu tos ngupingkeun ieu dongeng si utai. Atuh nyuhunkeun dihapunten bila ngadongengkeun si utai ieu, judul si utai ieu teh seueur pisan kakiranganna. Amit mungkur amit mundur. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.